Wilujeng enjing sadayana, tepang deui sareng abdi Anissa Larasati jeung rerencengan Paralasan Haji Tabu Bivos New Tabu 1 waktu Indonesia Barat. salah sahiji tempat wisata di Kota Bogor anu geus dipikawanoh Cibalarea naon deui lamun lain Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor anu bisa jadi pilihan pikeun anjeun anu hayang ningali rupa-rupa jenis tutuwuhan mimitian di tangkal nepi ka kembang. Ku kituna hayu urang tingali wartawan NASA Adrian Pratama jeung sapagaweanna Sultan Sandi Abimanyu, kitu oge juru kamera Ahmad Abi Zaid jeung Dewi Cahyani di handap. Asun Wilujeng sumping ka urang sadayana aya abdi di Kebun Raya Bogor, tepatnya di Taman Akuatik. Liburan akhir semester menjadikan jalma-jalma hoyong liburan pikeun ngeleukeun satriana. Diaja salaku persiapan pikeun masa depan sareng ngawetkeun ti alam merupakan pilihan anu anjeun biasa pilih tantos. Ku panglaman anyar nu anjeun pika hoyong. Dinten ieu abdi bade ngandingkeun panglaman abdi diajar menggunakan naon anu aya di Kebun Raya Kota Bogor. Penasaran kumaha? Ayo urang, tuturan lampanan urang. Oke, sekarang abdi ayeuna sareng salah sahiji pengunjung di Kebun Raya Bogor. Naha saha teh? Namina Ratnawati, Orang mana teh? orang Serang. Oke. Anjeun ngan dieu pikeun nganjeng atawa aya hal sajena? Abdi ka dieu ulin sareng nyandak rombongan SD. Oh. Hal-hal naon wae anu matak narik minat anjeun pikeun ngajeng ka Kebun Raya Bogor? Abdi ka dieu di Sumartos, di dieu tempatna sejuk, enakeun, adem, sareng ayem. Ya, makasih teh. Sami-sami. Kebun Raya Bogor miboga rupa-rupa koleksi flora anu jumlahna aya 12.530 hiji spesimen anu digolongkeun kana 3.228 jenis 1.210 genera jeung 214 suku. Seur pepelekan anu sumber di sapanjang kebun raya anu lega ieu. Hayu urang gerang ngajalajah sababaraha jenis pepelekan sareng kuring. Asa Adrian Pratama sareng batur sapagawean Sultan Sandi Abimanyu. Sakieu wae. Oke pemirsa, abdi ayeuna sareng salah sahiji pusat informasi di Kebun Raya Bogor. Apunten teteh, namina saha? Nami Abdi Fitri. Abdi bade naros saputar Kebun Raya Bogor. Nya, biasa. Pertanyaan sahiji, jam sabaraha buka jeung tutupna? Kebun Raya Bogor teh bukana tabuh 7 nepi ka tabuh 4 lamun weekend atawa poe libur, tapi lamun poe biasana eta buka tabuh 8 nepi ka tabuh 4 sore. Hiji dia pertanyaan dari Abdi. Rata-rata poe naon anu paling rame ku semah? Kebun Raya Bogor teh ramena upami libur tanggal merah atawa Sabtu jeung Minggu eta pengunjung kebun raya teh leuwih loba ti hari biasana. Hatur nuhun teteh. Ya, sami-sami. Sakitu wae yang bisa Abdi sampaikan. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Ujang? Apunten Ibu. Mun mangga. Namina saha? Nami abdi Badia. Di Kampung Jeruk, RT 04, RW 03, Kecamatan Agung, Kabupaten Bogor. Siap. Badia aya naon Ujang? Nami Abdi Nasa Adrian dari Tajur Halang di Bogor. Terus Ujang ngawawancara ibu bade aya naon? Periyogi naon? Rioge tugas sekolah kelas 11 wawancara Sunda. Naon aya tuh tentang naon anu bade ditaroskeun ka ibu? Pertanyaannya, iraha anjeun mimiti datang ka dieu serta naon anu ngajadikeun anjeun
resep datang ke Kebun Raya Bogor? Dalam rangka study tour pembelajaran, bukan hanya liburan, tapi ya teh hiji pelajaran misalkan kayak aya hewan naon di kebun raya teh, terus makanan naon wae asal di daerah mana itu Ujang. Terus naon deui anu bade ditaroskeun? Atur nuhun Ibu Sami-sami, atas sami-sami. jawabannya ya. Ya, Sakieu wae, atur nuhun. sakieu wae anu pertanyaan yang bisa disampaikan ke Ibu Badriah. Badriah ya. Sarang pamirsa sakitu pengalaman singkuring diajar di Kebun Raya Bogor. Pengalaman diajar anu beda, sabab rasa tiasa ninggali langsung seueur jenis pepelatan didinya. Laras, Leres, Farel sorangan nah anjeun resep nganjang deui. karesep pisan, kusabab urang tiasa ngawancara langsung saja berarti diajar. Lamun laras, geus sabaraha kali anjeun di kadinya. Sababaraha kali kusabab hawa tiis pisan jeung atmosfer ngajadikeun anjeun nyaman. Laras, mun sadayana upami aya anu minat, tiasa langsung nganjang ka Bogor, ka Kebun Raya Bogor minangka pilihan liburan anu mangpaat. Kami TV Fos News pamit, hatur nuhun. Seur pepelakan anu sumebar di ujung-ujungnya naik angkot. Ini buat behind the scene, Nas. Oh, ini jalan. Iya, kita jalan. Oh iya, ini jalan. Foto dulu, guys. Bapak-bapak, guys. Lagi di Meksiko dia. Tuh. Anjay. 1, 2, 3, cepat. Papa, say hi, Pak. Nas, gimana nih Nas? Wawancara ibu Nas? Dia lagi ditanya buat behind the scene, jawab dulu. Tadi gimana wawancara ibu Nas? di luar nalar. Tadinya sepi ya, terus jadi rame. Jadinya Banget, beneran rame banget. saya takut FVP di TikTok. Oke, kita nyasar guys. Nyasar. Nyasar. Aman dia camp. Hai, kalian ngapain? Lagi mandi. Oh, lagi mandi. Oke, terima kasih ya. Garam. Bapak, sini sama siapa, Pak? Yang banget. Sapa kamera. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Habis ke kondangan temen tadi. Oh, ini di mana nih? Kayaknya jadi Ini dari mana? anak ini anak-anak skena. Jadi mana? Habis ke ini ke party gitu suka Mas. Banyak dunia, Bu. Hai, Moms. Aduh, pusing. Ini ada Aura. Nasa. Gua. Paras. Ada Dewi di belakang kamera. Di Dewi nih, guys. Gue lagi gimana emang? Kita pakai jaket banget. Kita pakai jaketnya King Jarip. King Jarip. Kita di bangsa ini. Nasa. Lanjut mall, guys. Udah ngeliatin. Sah. Ayo dulu buru-buru. Lagi di sini, lagi di sini.